pakai tuntunan mursyid diberi cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal urang mah handapeun bujal teh eta bae pan tarik dua jari taekeun ka dieu buang ka dieu luhureun susu katuhu dua jari banting ka dieu handapeun susu kenca dua jari illallah gideugna aya maknaan napasna aya maknaan tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit geuningeuna ketika mata urang di perangan ceuli di perangan irung di perangan sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah nikmat mukalah pintu akhirat kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak karena dunia ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan wahai dunia ditolak ku aing siap tolak hiji cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia loba nu raruju deui ku hari pugu kiai wah hiji bae heulanan nikmat zikir teh masyaallah karim ketika dilanjutkeun ku guruna lantaran geus wayah lanjutna nikmat kanikmatan teh datang deui akhirat datang ku hari ya karim ditolak dunia dengan tolak dua akhirat datang setelah akhirat datang dipeluklah akhirat tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali ya dunia tolak tuki salasan lantaran geus pelukan jeung akhirat ketika akhirat dipeluk Allah cahayana bersinar ke jero hati nurul haq nurul ilah nur ilahi cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah akhirat sesuai ku aing dicabut ndek ditolak ku aing si akhirat teu hayang aing ka sia akhirat ndek ka mana atuh cak akhirat kanu nyieun sia aing mah kos kitulah zikir teh nu mantak kudu aya nu nungtun mantak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur mursyid aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kula hayang ijazah zikir aya ka dieu masantren teu baheula masantren teu naon ieu masantren duaan kabeh masantren oh masalah ieu aya deui nu datang sia masantren teu henteu ulah sia mah ka ditu nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur nu masantren saurang-saurang asup ka kamar kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah 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 geus datang ka zikir hifzun nafsi urang macan pernah ngitungan napas urang 1 jam napas urang 1008 lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha cepet atuh sia jamawa HP pan sia mah hararese jasa HP-na pada tiba bogohan melulu beb cepet beb berapa tuh jumlahnya lamun satahun napas sabaraha geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia encan pernah urang niamun saurang diurukan ku Buyut Mansur Allah kajrohu keluar Allah keluar saurang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah cakur ya datang ka imah dongeng Aisyah tadi ijazah zikir ijazah dibere naon Allah 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 sesuai jeung napas Aisyah aing mah ja ulah aja kumaha aing ge bingung wirid ta ulah ieu bingung aing ge salah meureun ta Buyut Mansur kunaon mere ulah aing puyang aing mah nyaw ngirim ulah aing mah ya Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur leumpang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas
Allah Allah ngan teu meunang. Bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah. Engkena moal beres. Datang-datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres. Meunang sabulan urang ka ditu deui yuk. Kunaon deuk ngalaporkeun wirid mah nya ulah-ulah. Ayo atuh ka ditu deui. Waalaikumsalam. Oh sia cek Buit Mansur muhun. Abdi hendak ijazah wirid teh. Oh ayo tadi asup ka kamar. Siapa naiknya? Allah. 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 Pas. Si keluar si asup ka dieu. Sia naiknya. Tuturkeun. Ulah. Ulah. Kieu deui mah. Zikir ulah-ulah. Puyeng aing. Aduh, ieu aing digancakeun ulah. Teu beres si zikir. Salah kajen kumaha ge. Nista maja 3 kali utama. Bener ka ditu deui? Salah ya guru ya. Mere wirid ulah-ulah. Ih, di Sukabumi mah uka-uka. Abi brojak tong uka-uka mah. Datang deh, Waalaikumsalam. Sia datang ka dieu ka 3 kali dek danyakeun wiridannya. Mohon, diwirid teh ku sia. Diwirid tolol sia. Henteu, goblok. Kumaha atuh aing? Wah, aing mah emang carekanan guru meureunana. Gade. Diuk. Nah, menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae. Aing nanya ka sia, ieu luhuran Allah ta luhuran ulah-ulah? Teu bisa jawab abdi. Tanyakeun coba ka Kiai nu sejen. Tanyakeun ka Kiai nu sejen, atuh luhuran Allah ulah masalah. Laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah-ulah masalah. Kiai kudu guguru deui ka aing. Moal beres sa kiai. Zikir rupang hebat-hebat mah ulah eta nu hebat. Diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka. Hartina ulah teh eusi zikir. Mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah, maneh jadi wali. Moal kebel seminggu jadi wali. Bisa hiber hujanan. Ente hayang ka Bali, hiber ka ditu. Ngan ti Balina ka dieu mungsrut sia. Manya hiber dipake ka Bali, neuleuh ka Kute beureun. Wah, ye, cek Buyut Mansur, ulah teh hartina 3. Hiji mun urang teu boga ulah menta. Nomor kedua di mana dibere ulah nampik. Nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen. Bisa sia kos kitu. Sakali deui. Lamun sia teu boga ulah menta batal sia. Mun dibere ku batur ulah nampik, tarima sebab anugerah ti Gusti Allah. Lamun geus aya ulah disimpen bikeunan ka batur, bisa sia kitu. Popohar hese eta mah tuh. Moal aya hiji-hiji acan selalu aya di dieu tah. Nah, luhuran ulah nu mantet zikir teh ya, lisan. Allah, maknana ulah. Lain diwirid, makna eta mah laksanakeun. Teu boga cadu kudu menta, ulah menta. Kiai nu nyieun proposal. Zaki puyengeun bupati urang. Cak Zaki puyeng katanya ini proposal kiai kasih jasa neangan silongok wah cakena tuh teu kudu make proposal bere mah bere bae masalah ya iya cadu kudu menta ulah menta. Nomor kedua dibere ulah nampik tarima. Nomor katilu aya ulah disimpen bikeunan. Coba pangneangankeun saurang we kuat. Mun aya dipake jimat ku aing teh jelema. Diminyak misikan ku aing. Dibungkus make kain putih, dibeubeurkeun ka dieu aing bisa hiber bisa. Tah, sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna.
zikir geus Allah 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 naik ka dituna hu